Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirang pangajen miwah para hadirin nu dihormat. Sugrining puji urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparimang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Ku nikmat sareng hidayah mantena urang tiasa patepung lawung patepang rarai dina acara seleksi apresiasi basa jeung sastra daerah anu diayakeun ku Dinas Pendidikan. Para wargi dina dangan ieu simkuring bade nyubian medar perkawis kareueus nonoman kana kabudayaan Sunda. Ngamumule budaya Sunda teh hese pisan ayeuna mah. Kusabab geus loba budaya sejen anu mahabu di negara urang. Saperti basana, lalaguana, cara pamakena, katun kadaharana geus tuturut munding ti budaya batur. Sok we ayeuna mah urang titenan kalayan telik tong jauh-jauh lah. Lamun urang ka mall-mall tos teu aya deui nu icalan comro, gegetu, putu, atawa gemblong. Komo lalaguana mah tos teu aya deui nu daek ngahaleuangkeun tembang-tembang Sunda teh. Duka pedah naon, na era atawa nurutan batur ngarah katinggal gaya. Sugri kana wargi nu dihormat. Urang perlu ngeunteung ka bangsa deungeun, khususna bangsa Jepang. Eta bangsa teh kamasyhur lain wae satatar Asia, malah mah sadonya ge tos pada uninga kumaha jugalana dina bidang industri jeung teknologi. Tapi tingali kumaha sikap dina ngajungjungkeun budayana. Jepang teu unggut kalinduan, teu geudag kaanginan. Beuki maju nagarana, beuki kuat budayana. Tah, ku cara kieu urang Sunda kudu mikir kumaha carana neuleuman ngaguar warisan budaya Sunda nu nungtut malugurang palastra kabawalaasna zaman. Anapun kailaharan urang Sunda sapanjang sajarah geus jadi ciri bukti nu utama. Ulah nepi kalabat kana paripaos jati kasilih ku junti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak kirang pangajian nu simkuring dihormat, hadirin nu samiringan anu simkuring dihormat, katut rerencangan sadaya nu samijan tanpa pandang nu simkuring dihormat. Puji urang sanggakeun Maha Suci nu kagungan ieu ngacaya. Pikeun urang ais rezeki dieusi puja dan masa nu salawasna nang tayungan lawan urang pujawan sabanda jeung samasa. Rawuh syukur paring kufur nu parantos musik tur malikeun awak sapujur ku ayana widi kinungna urang tiasa riung bulung bokong kamana katepung lawung paamuk jongkok si ieu. Terilah sholawat sinareng salam mulia tetap sami langgeng lumusur ka junjungan urang habibana wa nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalih kakeluargina, para sahabatna, para tabiin tabiatna, dugi ka urang sadayana nuturut tumut kana ajaranna. Pamugi di yaumil akhir tiasa kene syafaat di mana. Amin ya rabbal alamin.
Geuning hadirin sami lagi, utamina para pengajian simkuring di rumah. Dina ieu kesempatan simkuring yang pancen diajar diantara cek basa gagah nama pidato tea. Kalayan jejer ngamumule basa Sunda. Taya sanes makasuwun tipayun simkuring ngadahapunten tina samudaya kaulatan kaluputan sareng kirana. Maklum namina bagi diajar kawula dipayun para sepuh ari memempok daek simkuring ieu ge manganawian eta enang pagalirodan mugi tetep deui menjadi sasaran sareng tujuan. Maklum dasar ilang pada ukur ke pamendak kuda hadirin hormat simkuring emot deui kana jejak teras ngamumule basa Sunda. Dupi ngantosna ngamumule teh niara kalayan hade ngariksa kalayan umpama kana-kana teh mah dielap, ditatap, diusap, disimpan di tempat nu aman tina segala gangguan saat keamanan awet. Upami nu dimulai teh malu kieu nyatana sapoewan yang tempatna parabna malah padana tidak mengetahui maksudna sarta kieu lulus sarta naon menjadi tujuan urang bakal laksana sapanaya. Kitu deui dengan memulai basa ngandung hartos niat ngajaga sangkan bisa tumbuh hirup turun-turun sarta mencari melepat kesalahan para ahli. Basa teh ciciran bangsa. Ayana bangsa tos pasti aya basana. Aya basana tos pasti aya bangsana. Basa teh sasakata pusaka kebudayaan budaya di bangsa. Hirup uripna gumantung kana warga nu miara basa jeung bangsana sorangan. Kitu deui urang Sunda kalintang baca gaduh harta pusaka. Nyatana basa Sunda nu jembar beunghar seueur unak-anikna tuh jika aya urang Sunda sagala nu mata teu gampil upami bangsa deungeun hoyong lebih ulik sareng nyarios dina basa Sunda nu saestuna. Bujeng ajeun bangsa deungeun bangsa Sunda sorangan oge ayeuna tos seueur anu ngarasa era gengsi punya basa Sunda teh. Tapi aya oge anu gaduh anggapan yen nyarita ku basa Sunda sesah. Tah eta anggapan teh lepat ka mina-mina da upami dibiasakeun mah basa naon basa oge tina tos bakal gampil. Jalankan emot kana pengalaman rerencangan kieu dulur aya urang lembur didamel di Jakarta. Tah can pati lami demi satong jalan waktos mau lebaran teh siga makasilap pisan kana basa Sunda nyarita salah sasaat teh waleh basa Mandra lu gue sareng sajabina kacaturkeun benjing nare pulang deui ka Jakarta ditaros di Jakarta. Iraha bade pulang deui ka Jakarta jawabna teh besok ditaros deui rek wae kumaha cipokna besok-besok masa nama panginten isuk-isuk. Tah eta salah siji sabab lumatang urang Sunda kemari teu deikeun nyarita make basa Sunda lantaran teu ngarasa reueus di urang Sunda ngeunaheun kene direueuy ku basa deungeun rasana teh asa pangpang we sajabat Indonesia mah meureun. Hadirin hormateun simkuring ku kituna simkuring miharep utamina kasadayana muda-mudi titik basa Sunda teh anggur dina kahirupan sajeunikeun. Di jalan, di bumi, di pasamuan, sareng dina kekuman atana piringan dinas ge ulah gaduh rasa hina, isin, kuno, kampungan, tinggalan zaman, sareng sajabina kada nyarita make basa Sunda. Malah mah tembongkeun wibawa urang. Ini dadaku, mana dadamu? Tah kejadian terganti basa Sunda. Sakali deui titi hayu urang biara hade-hade basa pusaka ditinggal pada urang. Ulah nepikeun ka paribasa jati kasini kujunti kayak bakal jadi kenyataan lantaran ieu bisa nu ditaing ku urang.
Sampai nanti bahasa dulu, tapi kada emo kepada bahasa saja yang tidak biasa, baru tong mungkin kena bahasa sorangan. Cik, kumaha atau carana saha nu baris mulainya? Tah, salah cara pamudana teh urang sing leukeun bujuk baca turun nyarita make bahasa Sunda dina kahirupan sadinten. Eta teh ciri urang cinta ka manehna. Rek usaha atuh dipiara tuh dimulai bahasa Sunda, hari sanes urang Sunda sorangan. Hadirin hormatan simkuring, cekap sakieu eta leuweungan panjang simkuring, manawi aya manfaatna khususna ka simkuring muda nu sadayana. Hapunten kalau dari aya basa anu kareka catur di kaukur, ucap lampah nu kirang marana sumarambah kana mana bubuk sapanun cara sarakan. Hapunten anu kasuhun hampura anu dideda. Hatur nuhun kana peratosan dihadirin sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak kirang pangajian nu simkuring dihormat. Hadirin nu sami anu simkuring dihormat. Katut rerencangan sadaya nu sami janten papandan nu simkuring dihormat. Puji kurang sangatun Maha Suci nu kagungan ieu rumacaya. Pikeun urang ais rezeki digesi puja kana Maha nu salawasna nantayungan kaluhan urang pujawan sabanda jeung samasa. Jauh syukur kana Maha Kufur nu parantos musik tur malikeun awak sakujur ku ayana widi mangga urang biasa riung bulung bokong kamu tetep ngalung paangkut jongkok di ieu. Terilah sholawat sinarang salam mulia tetap sami langgeng lumusur ka junjungan urang habibana wa nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalih kakeluargina, para sahabatna, para tabiin tabiatna, tuk dugi ka urang sadayana nuturut tumut kana ajaran. Pamugi di yaumil akhir tiasa kene syafaat amin ya rabbal alamin. Segening hadirin sami lagi utamina para pangajian simkuring dihormat. Dina ieu kesempatan simkuring yang pancen diajar diantara ceuk basa gagah nama pidato teh kalayar jejer ngamumule basa Sunda. Taya sanes nu kasuhun tipayun simkuring ngadahapunten tina samudaya kalahatan kaluputan sareng kirana. Maklum nami nabaki diajar kawula dipayun para sepuh ari memempok rek ditimeukeun ieu ge manganawian eta pagalirogan mugi terlebih teuing di sasaran sareng tujuan. Maklum dasar pilang-pilang ukur ge pamendak budak. Hadirin hormatan simkuring emote kana jejak teras ngamumule basa Sunda. Dupi ngantosna ngamumule teh niara kalayan hade ngariksa bener-bener. Upama kana-kana kiamat dielap, ditata, diusap, disimpan di tempat nu aman dina segala gangguan sangat keamanan awet. Upami nu dimungkal teh makhluk hirup nyata sapoyoan yang tempatna, parabna, malah radikal dan tidak mengetahui. Maksudna, sarta hirup halus, sarta naon menjadi tujuan urang bakal laksana sepanjang. Kitu deui dengan memulai basa ngandung hartos niata, ngajaga sangkan bisa tumbuh, hirup turun-turun, satungtun cari itu, melepat kesoran para ahli. Basa teh ciciran bangsa. Ayana bangsa tos pasti aya basana. Aya basana tos pasti aya bangsana. Basa teh sasakata pusaka kebudayaan budaya hiji bangsa. Hirup uripna gumantung kana warga nu
Kitu deui urang Sunda kalintang bajaan gaduh hati Sunda. Nyatana basa Sunda nu jembar beunghar seueur urang anikna tuh jika aya urang Sunda sagala nu mata teu gampil upami bangsa deungeun hoyong lebih mulik sareng nyarios dina basa Sunda nu saestuna. Bujeng ayeuna bangsa deungeun bangsa Sunda sorangan oge ayeuna kantos seueur anu ngarasa era gengsi punya basa Sunda teh. Tapi aya oge anu gaduh anggapan yen nyarita ku basa Sunda sesah. Tah eta anggapan teh lepat ka mina-mina. Da upami dibiasakeun mah basa naon basa oge tina tos bakal gampil. Janten emot kana pengalaman rerencangan kieu dulur. Aya urang lembur di damel di Jakarta. Tacan pati rami, demi kisah tahun jalan. Waktu semua lebaran teh, sigala silap pisan kana basa Sunda. Nyari sareng sasaat teh teu waleh bari basa Mandra. Lu, gue, sareng sajabina. Kacaturkeun benjing ngarek mulang deui ka Jakarta, ditaros di tangan. Iraha bade mulang deui ka Jakarta, jawaban teh besok. Ditaros deui rek wae kumaha cipokna besok-besok maksudna mah panginten isuk-isuk. Tah eta salah siji sabab nu mata urang Sunda kemari teu deungkeun nyarita make basa Sunda lantaran teu ngarasa reueus di urang Sunda ngeunaan kene direueuy ku basa deungeun rasana teh asa pangpang we sajabat Indonesia mah meureun. Hadirin hormateun simkuring ku kituna simkuring miharep utamina kasadayana muda-mudi titik basa Sunda teh anggur dina kahirupan sadayana di jalan, di bumi, di pasamuan, sareng dina kepuman atana piriman dinas ge ulah gaduh rasa hina, isin, kuno, kampungan, tinggal zaman, sareng sajabina pada nyarita make basa Sunda. Malah mah tembungkeun wibawa urang. Ini dadaku, mana dadamu? Tah kejabat terganti basa Sunda. Sakali deui titi hayu urang biara hade-hade basa pusaka ditinggal paling urang. Ulah nepikeun ka paribasa jati kasini kujunti teh bakal jadi kenyataan. Lantaran ieu bisa nu diparing ku urang. Sanes anti basa deungeun tapi kada emut kepadasina. Basa sejen kada tiasa bari tong jeung kana basa sorangan. Cik, kumaha atuh carana? Saha nu bari samulena? Tah, salah satu cara pamulana teh urang singlekeun buku baca turun nyarita make basa Sunda dina kahirupan sadinten. Eta teh ciri urang cinta ka manehna. Rek usaha atuh dipiara atuh dimulana basa Sunda ari sanes urang Sunda sorangan. Hadirin hormatan simkuring, cekap sakieu eta kalimunan panjang simkuring manawi aya manfaatna khususna ka simkuring munda untuk sadayana. Hapunten kalau aya basa anu teu kareka, catur teu kaukur, ucap lampah nu kirang marna sumarambah kana mana, bubuk sapangawan cara sakakan. Hapunten anu kasuhun hampura anu dideda. Hatur nuhun kana perhatosan dihadirin sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.